Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapa sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapa sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Siuk blesat kubuang aduh Sarmi gerak tiup aduh yaki sageuningan aduh ayeuna mah karasa nyeri geuningan aduh deungeul make naon eta aduh padahal mah leungeunna teu keuna kana awak aing tapi geuningan aduh nyeri teuing aduh ampun Gitu waktu harita Mang Komod gegerungan bari nyambat-nyambat pamajikana supaya gewat maruman lilin, tapi dina waktu harita anu kadenge ku sakabeh warga tetep bae sasegrok bagong anu keur kokosodan bakat ku nyeri nahan tenggelan eta aki-aki. Benang warga-warga sakabeh benang ayeuna mah urang buktikeun saha ayeuna yeuh anu geus jadi bagong teh urang buktikeun cek eta aki-aki nyarita kitu bari sesirian bakat ku bunga atuh warga teh kabeh oge surak bari kekeprok kulantaran sakabeh warga teu nyangka bakal aya hiji aki-aki anu nulungan maranehna. Tepugu datang ti mana tapi jol datang ke eta tempat jeung ayeuna geus mampu ngalumpuhkeun eta bagong. Sedengkeun di Sarmi sabenerna mah manehna teh teu sare teu nunutan teu kieu terus mencrong kana baskom jeung niupan eta lilin ka tembong ku manehna oge. Mang Komod teh dina jirim bagong keur diriung ku warga jeung waktu eta jelas salakina keur kokosodan kulantaran kakeunaan tenggelan jarak jauh eta aki-aki, tapi Bisarmi kacidaherana kulantaran lilin anu ditiup ku manehna teu pareum-pareum tetep wae hurung padahal mah dua kleo kaditu kadieu kawas rek pareum teu ditiup oge tapi pareum ku sorangan henteu
ditiup kumanehna oge teu pareum-pareum. Geus sagala cara dilakukan kumanehna digebran ku baju ku hihit jeung sajabana tetep bae eta sinu teh masih keneh hirup ngabebela sanajan luak leok ka ditu ka dieu kawas rek pareum tapi tetep teu pareum-pareum. Aduh akang kudu kumaha ieu kataon geuningan peuting ayeuna teh disangka bakal kieu pantesan akang pantesan kuring teh tigarana sameme akang ini teh geus ngomong oge ka akang ulah ngalakukeun pagawean dina peuting ayeuna geuningan eta kabukti akang cilaka akang kudu kumaha kuring lunganana ieu lilin oge ditiup teu paru-paru akang teu pareum aduh akang kudu kumaha ayeuna aduh cilaka kumaha nulunganana akang kuring kumaha nulungan akang kuring akang aduh akang kudu kumaha ayeuna kuring Bisarmi waktu harita cerik balilihan bingung bari terus-terusan ngusahakeun niup eta lilin tapi tetep wae hurung teu bisa dipareuman kumanehna. Sedengkeun Mang Komod waktu eta bener-bener awakna kacida nyerina sanajan can ditenggelan ku eta aki-aki tapi dampak tenggelan jarak jauhna mampu ngajadikeun manehna leuleus awakna ngan saukur bisa ngalempreh bari gogorowokan menta Bisarmi supaya niup lilin anu pastina waktu harita lamun Bisarmi aya keur ditungguan ku manehna tapi tetep bae waktu eta manehna teh can bisa leungit eta tempat terus masih diriung ku warga jeung deui warga teh meureunan geus kacida amokna harita gamblang hiu jebrot keplas ngadekan neunggelan jeung sajabana sanajan teu nyeri ari dikadeku warga jeung digebugan ku warga mah tetep bae awakna teu bisa kukumaha teu bisa ngalawan teu bisa init leuleus nyeri karasana ku tenggelan eta aki-aki sanajan ngan saukur angin anu kena kana awakna tadi teh. Aduh Sarmi na keur naon maneh teh Sarmi keur naon kasarean atawa kumaha Sarmi tulungan akang cilaka lamun kieu mah akang teh bakal cilaka Sarmi. Aduh tulungan Sarmi tulungan barang keur gogorowokan kitu jeung ari kadenge ku warga mah sesegrok terus-terusan ceuina rancung ngadenge sorak kaki kuncen anu nyerowok jang keun ulah hariwang sabab pamajikan hujan teh teu sarengan kulantaran ku kakuatan eta aki-aki ngajadikeun lilin anu ditungguan ku pamajikan ujang teh teu parem tapi ulah hariwang aki datang ujang aki datang keun aki-aki mah ku aki bakal diwarah blesak ceblot koleang kubrak eta aki-aki teh langsung ngajengkang sanggeus diserang ku aki kuncen jeung deui waktu harita aki kuncen teu loba micenan waktu sanggeus bisa nyerang jeung ngarubuhkeun eta aki-aki sakilat langsung ngaranggeun atawa newak awak Bagong jelmaan Mang Komod dibawa ngilas teh eta tempat kap las atuh puguh bae warga anu keur paciweuh neunggelan ngadekan sanajan teu teurak dikadek kacida kagetna sarua jeung aki-aki anu geus nangtung deui muterkeun teutepanana bari ngagorowok setan saha anu geus ngabunguhan ka aing dibawa ka mana eta Bagong teh oi saha sia ngadon ngahalangan saha ngadon nyalametkeun eta Bagong ku dewek bakal dibuktikeun ka warga ieu Bagong teh jalmaan hiji jalma anu geus dipiwik ka wamuh ku ieu jalma sakabeh tapi kalau ka dibanjut ku wandi ka saha dikate saha woi keluar sia keluar saha andika cek aki-aki eta waktu harita terus-terusan cocorowokan bari muterkeun tutupanana kasapudeureun eta tempat tapi teu kadenge aya jawaban Komod deui jirim aki kuncen jeung Mang Komod
waktu harita sabab aki kuncen waktu eta langsung nganterkeun Mang Komod ka imahna atuh warga sakabehna pada barengong caricing teu puguh laku komode anu geus kalengitan duit mah waktu harita pinuh ku kabingung jeung kaambak kulantaran anu satadina maranehna bakal ngabongkar kedok jalma anu ngajirim jadi bagong teu bisa dina waktu harita kulantaran bagong teh ngadon leungit teu puguh leungitna ka mana. Aduh aki apunten aki nah aki teh saha jeung di eta bagong teh kunaon bisa leungit teu pararugu kepan tadi teh leuleus teh bisa ka ditu ka dieu aki kumaha ieu teh aki kumaha jeung salah saurang warga waktu harita langsung nanya kitu. Aki oge bingung tapi keun ku aki bakal diteangan jeung warga sadaya kenalkeun ye aki teh Aki Sugiwa ngahaja kuring teh keur neangan eta mangkluk tapi hanjakal geuningan waktu ayeuna aduh kacida lapurna urang teh teu bisa ngabongkar saha sabenerna anu ngajirim jadi bagong teh sanajan kuring apal tapi teu wani ari nyaritakeun secara langsung tanpa bukti mah bisi timbulna jadi fitnah tapi wayahna ayeuna teh kudu sabar dina hiji waktu mah ku aki moal diantepkeun geus nya warga hampura aki teh rek balik sabab loba pagawean deui anu kudu diuruskeun jeung direk mikiran kumaha carana nyerak deuk eta bagong anu geus ngaruksak warga-warga di Palemburan sabab lain lemur ieu bae meureunan aranjeun sakabeh oge apal eta bagong teh geus galaksak tiap jalma anu boga harta banda boga duit jeung emas ceuk Aki Sugiwa geuningan eta teh Aki Sugiwa teuing teh di mana waktu harita aya di lemur eta teuing ngahaja atawa kabeneran tapi samemeh warga ngaromong deui Aki Sugiwa teh waktu harita langsung luncat leungit eta patempatan atuh warga tengah harulang deui bae kulantaran kacida hanjilu aduh teu nyangka euy cilaka geuningan si Aki teh kan sakedeung oge bari jeung can ngarti kuring mah saha geuningan eta anu geus ngajirim jadi bagong teh padahal mah kunaon teh dicaritakeun bae langsung ka urangnya supaya urang teh bisa nyusul ka imahna pan meureun teh aya buktina duit jeung emas urang anu dibawa ku eta sakadang bagong cek salah hiji warga anu kalengitan duit waktu harita nyarita kitu bener kuring lagi kitu bener sabab emas kuring geulang anu keur ngahaja dikumpulkeun ke teras eta geulang teh salianti lain mahal modena kacida dipikar resepna ku kuring tapi geuningan aduh hanjakal anu dipauk ku eta badog mau badogna teh lamun jelema mah gampang ditewak urang laporkeun ka polisi bisa diteangan ditewak tapi anu kitu mah rek kumaha laporkeun urang teh da buktina aduh cilaka ceuk hiji awewe waktu harita ngomong kitu bari ruwah riwih cerit kulantaran kacidahan jilu sabab samemehna mah geus bungangang sabab ngempong kayaan bagong teu walakaya di hareupeun maranehna tapi buktina waktu harita geus eueuh boro-boro ring bisa nyokot deui atawa ngampihan emas jeung duit maranehna sakadang bagongna ge geus eueuh ti hareupeun maranehna aduh bener kuring oge sarua bener di nu kuring oge leungit kuring oge duit loba emas sarua aduh kuring mah emas mah lain geulang tapi batangan emas batangan kuring mah ngan anjakal aduh gusti nah teu disangka dina penting ayeuna mah urang teh bakal kadatangan si bagong gelo kudu kumaha geus kieu aduh cilaka akang kudu kumaha akang cek salah siji awewe waktu harita ngomong kitu bari nyerentang ngagabruk ka salakina cerit gagaukan atuh waktu eta warga teh sakabehna ngan ngaharulang can ilit ka mana-mana kulantaran kacida bingungna rek ngudag ka mana teu puguh kerosna bagong teh sedangkan Aki Sugiwa waktu harita manehna teh lumpat deui ka imahna langsung barang nepi ka imah panggungna di hiji lembur manehna teh asup
kana rohangan tempat manehna tirakat jeung sagala rupa. Manehna teh langsung meuleuh menyan kunyam-kunyem maca mantra teuing doa naon anu dibaca ku manehna waktu harita meureumkeun matana. Meleng kaayaan eta bagong dibawa ka mana atawa saha anu mawa bagong dina peuting harita samemehna mah geus dungangang manehna tanpa jeung juragan karman oge bisa newak tapi geuningan waktu harita kacedahan jeluna niatna dina peuting harita gagal. Saha sabenerna anu geus mawa Andika bagong. Waduh bener pantesan teu kanyahoan geuningan si Kuncen. Aduh cilaka lamun kieu mah aing kudu nyiapkeun di kekuatan anu leuwih hebat deui sabab bener teu salah dugaan aing lawan aing teh berat kakaranga lawan Kuncena oge kamampuanna geus sakitu hebatna komo deui lamun datang Raja Bagong. Wah cilaka aing lamun kieu mah kudu tirakat deui ceuk Aki Sugiwa. Waktu harita ngagerantos kitu bari gugudeg kulantaran sanggeus kapanggih saha anu mawa wujud Bagong mangkomod leungit ti hareupeun mata manehna. Sedangkan Bang Komod waktu eta sanggeus nepi ka gigireun imah Aki Kuncen teh nyarita, "Geus jang, geus. Ayeuna mah Ujang teh geus waras deui teu nyerina naon, geus jamak sakitu mah ngaranna ge perjuangan nganterkeun ka hayang Ujang. Nu penting mah tenang bae Ujang, tenang. Salagi Aki masih keneh bisa kaditu ka dieu ulah sieun aya bahaya naon bae oge Aki nu nyang hareupanana. Geus cik karunya tuh pamajikan Ujang keur ceurik balilihan sabab kita tadi niupan lilin teu parum-parum sabab aduh edan eta kekuatan si Sugiwa eta teh. Tapi keun ku Aki bakal diwarah dina hiji waktu moal diantepkeun eta aki-aki sabab ngabahayakeun ke Ujang, ceuk Aki Kuncen waktu harita nyarita kitu. Aduh Aki, atur nuhun Aki, satadina mah abdi teh wah tos ieu tos ponopang harapan asa geus rek les nyawa teh leungit sabab sanajan ari warga sakabehna neunggelan jeung ngadekan ku bedog teu karasa tapi aduh geuningan teunggelan aki-aki eta mah sanajan nganusuk ngan saukur angin anu karasa kana awak kuring edan dampakna lulus nyeri awak teh Aki. Cek Mang Komod waktu harita langsung ngajawab gitu. Bener Ujang bener sabab tenggelan eta aki-aki teh sambarangan ngandung kekuatan batin tapi ulah hariwang cek Aki oge keun masalah si Sugiwa mah urusan Aki ku Aki bakal diwarah ngankeun ayeuna mah hantepkeun heula hayang nyaho rek kumaha ka hayangna sanggeus gagal ngawiwirang Ujang di hareupeun warga. Geus ayeuna mah ulah loba nyarita deui jig karunya tuh pamajikan Ujang keur ceurik bae pan kadeng eta keur ceurik ngaguk-guk soalna mikirna Ujang geus moal bisa ditulungan deui sabab nyahona ngan saukur cara kitu niup lilin awak Ujang bakal leungit tapi geuningan dina peuting ayeuna mah manehna teu bisa maruman eta lilin jig ulah nyarita deui jig karunya jig. Cek Aki Kuncen waktu harita ngajurungkeun deui Mang Komod supaya asup ka jeung imahna. Atuh geus kitu mah Mang Komod teh teu loba nyarita ngan saukur hungkeul terus ngagibeugeun awakna les leungit eta tempat geus ngajanggelek di hareupeun pamajikanna anu keur nyegruk ceurik balilihan kusabab lilin teh waktu eta masih keneh nyala bener ka tembong ku Mang Komod kulantaran Bisarmi geus bosen niupan teu pareum-pareum akhirna mangaguguk nyuuh kana lahunanana ceurik pemikiran naon deui Iwalti geus mikir kaayaan salakina bakal menang bahaya anu teu bisa ditolak deui. Sarmi ieu akang geus balik hampura akang geuningan teu ngadenge kana caritaan maneh geuningan dirasat maneh teh karasa ku akang ayeuna akang menang bahaya untung akang teh ditulungan ku Aki Kuncen ulah hariwang akang balik ye hasil sanajan samemehna mah akang teh geus mikir moal bisa balik deui tapi alhamdulillah ye geus balik deui akang teh hasil carmi hasil
Cek Mang Komod waktu harita langsung nyarita kitu bari neuteup ka Bisarmi atuh Bisarmi teh ngagorowok bari nangkep pageuh pisan kana awakna. Akang, aduh syukur teh Akang, syukur kuring mah geus teu boga rasa Akang, eta geuningan tali itu bisa ditiup. Aduh Gusti, kuring teh jelas tina cai lempo Akang keur disiksa sanggeus aya aki-aki edan sugan saha eta aki-aki teh Akang, saha? Syukur atuh geuningan asugan teh Akang diantepkeun ku Aki Kuncen. Syukur ari di tulungan mah syukur Akang, syukur. Waktu harita Bisarmi segala diceritakeun diebrehkeun kaayaan hatena anu ti tadi tau giwul pinuh ku kasieun kulantaran jelas pisan manehna nempokeun tina cai salakina digerebugan dikadekan ku warga sanajan teu perak oge jeung teu karasaeun nyeri tapi mata hariwang keur dirina sabab nempo aki-aki ngabedega kulantaran kacida yakin manehna teh lamun aki-aki eta neunggeulkeun deui pereupna geus kawas kumaha meureunan dampakna sanajan waktu neunggeul ti kajauhan oge Mang Komod geus teu walakaya komodi lamun sacara langsung pereupna anu nenggal kana awakna geus kabayang rek kawas kumaha kajadianana. Bener Sarmi bener geus ayeuna malah ulah dipikiran deui eta teh guruna si ieu si Karman anu ngaran Aki Sugiwa atawa Sukiwa tah eta Akang oge teu nyangka teuing tes di mana atawa ngahaja eta aki-aki teh datang. Cilaka Akang, amun teu ditulungan ku Aki Kuncen mah geus moal bisa balik deui Akang teh pasti. Sarmi tembal Mang Komod waktu harita langsung nyarita kitu. Tah Akang dina hiji waktu malamun kuring boga perasaan anu teu hade wayahna Akang leuwih hade ulah diteruskeun ngadatangan hiji lemur anu geus dirancanakeun teh kajeng teuing lemur sejen lamun teu bisa dieureunnan teh sabab kuring oge ngarti lamun sakali teu ngalakukeun teh eta tandana Akang ngurangan umur sabab sarua jeung Akang teh teu ngajalankeun perintah Raja Bantar Gede tapi wayahna cek kuring oge kajeng teuing ngangan lemur sejen deui ulah maksakeun lamun kaayaan hate kuring teu geunah mah. Cek Bisarmi waktu harita langsung negaskeun deui pamikiranana anu samemehna geus omat-omatan menta Mang Komod ngabolaikeun niatna. Bener-bener hampura cek Akang oge hampura Akang teh kaburu ku hawa nafsu sabab da teu salah tah buktina duit jeung emas teh kacida lobana Akang nyokoti 3 imah agreng bukti tah duit teh sok hitung numpuk kieu sanajan aduh lamun teu datang ieu mah saha aduh kalaka ribet ngomong ge reuas Akang teh reuas lamun teu datang Aki Kuncen mah geus kawas kumaha meureun awak Akang teh geus pasti urang teh ayeuna teh wirang sabab lamun kaberangan Akang teh bisa balik jeung deui eta aki-aki ngagunakeun kamampuan Akang teh bakal robah jadi wujud asli kieu. Wah cilaka Akang teh wirang Akang meureunnan paeh nyane oge wirang meureunnan. Sarmi cek Mang Komod waktu harita nembalan jeung ngebrehkeun kayaana kacida panjang lebarna dijentrekeun ka Bisarmi. Akang aya nepon duit mah Gusti bungah kuring teh bungah Akang bungah duit loba emas loba urang teh beuki jegut bae moal anu nyelehkeun Akang sabab setiap Akang digawe jeung hasil mah duit teh beuki numpuk emas ge beuki numpuk tapi wayahna cek urang oge wayahna dina hiji waktu mah lamun kuring teh geunah rasak mendingan bolaikeun ulah ngadatangan lembur anu geus dirancanakeun sing henteu ninggalkeun pagawean oge tetep kudu pindah tempat kitu bae nama Akang kitu. Tembal Bisarmi bari nyusutan cai mata ku ujung bajuna. Geus lah enak ulah dipikiran geus salamet pokona mah urang geus bisa sare deui bisa suka bunga deui sok lah hitung heula duitna hitung tah sok
tembal mangkomod atuh geus kitu mah maranehna teh geus teu mikiran nanaon deui iwalti ngitung duit jeung emas anu aya di hareupeun maranehna kacida numpukna. Sanggeus beres ngitung duit jeung sagala rupana duit jeung emas teh langsung diasupkeun dihijikeun kana brankas badag buki numpuk duit teh eta kamar khusus keur nyimpen duit jeung emas. Eueuh eusiana naon deui walti lomari-lomari beusi anu pinuh ku duit jeung emas. Sanggeus beres kitu mah jebret panto teh dikunci ka cida pageuna. Mang Komod jeung Bisarmi langsung muru ka rohangan tengah diuk ngobrol sanajan suka bunga tapi samemehna mah teu puguh rasa. Tapi dina waktu eta dua nana sareuri bakat ku kacida bagjana sagala rupa geus kaliwatan. Bari nyuruput cai kopi waktu harita Mang Komod teh nyarita pelenyun rokok karesepna disedot haseupna ngebul kaluhur. Bari suka bunga ngeberekeun kayaan hatena kulantaran hasil mawa duit anu kacida lobana jeung emas sanajan samemehna taruhana nyawa anu bisa ngalayang lamun teu kaburu katulungan ku Aki Kuncen. Tah ayeuna mah kulantaran sagala geus cukup urang mah tinggal ngajalankeun rancana poe esuk teh urang kudu ngadatangan lembur pada herang sabab di eta lembur teh geus puguh aya tanuh 3 hektar anu geus ditawarkeun ka urang beuli tangke lamun geus dibeli putingna ku akang duitna bakal dicolong deui. Bener teu Sarmi? Hahaha kapan urang teh meureunnan beuki cegude bae tanuh beuki lega sawah beuki loba duit oge moal kurang kulantaran tetep bae sanajan geus dibikeun oge duit teh balik deui ka urang. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu. Bener Akang, bener kudu atuh supaya sagala beuki loba kuring oge bunga sanajan tadi mah aduh Gusti kuring teh geus teu puguh rasa Akang, teu puguh rasa sieun kuring teh sieun kalengitan Akang. Cek Bisarmi bari ngarangkul deui langsung lelendotan kulantaran sagala rupada geus kaliwat ayeuna mah tinggal suka bunga. Tah ayeuna mah kasedih jeung kasieun teh urang ganti ku kabunga Akang teh sono yeuh Sarmi sono lah geus waktuna deui ngahaneutkeun awak yap geulis cuang bobo geulis Akang teh hoyong yeuh ya geura dilayanan urang leungitkeun kasulitan kasedih karuas anu geus kaalaman teh ku kangeuna yap geulis. Cek Mang Komod waktu harita nyarita kitu bari ngarangkul Bisarmi. Ih Akang mah sok kitu tah meni ari boga kahayang teh sok hayang langsung bae atuh ke heula da moal ka mana-mana ieu kuring teh borang rek peuting kaos teu babarengan bae Akang mah. Alah Akang mah da hayangna ge ayeuna ulah dirukang ke tuarimbung mah Akang rek neangan deui Cek Mang Komod waktu harita ningkah kitu. Ih ulah tuh Akang ulah kaos kuring teh dek ngelayanan bae nya sok atuh kumaha ge sok Akang masuk hayang teh tapi resep hayang mane oge hayang atawa embung mah cik Akang oge nya Akang neangan deui. Ih ulah Akang yang sok atuh sok. Cek Bisarmi bari imut ngagelenyu atuh teu loba nyarita deui awak nanti langsung dipayang dibawa ka kamar. Geus nya wargi di kamarna mah ulah dicaritakeun da beureunan sadaya wargi oge apa bakal kumaha Mang Komod jeung Bisarmi teh anu keur hotel kumaha urang jeung salaki pamajikan pasti ngalakukeun anu moal beda meureunnan kitu nya wargi.
Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kayaan Mang Komod jeung Bisarmi anu keur suka bunga kulantaran geus bebas tina kasieun anu samemehna teu pugu rasa. Moal bisa dibayangkeun kunaon bae oge kulantaran ruas sieun Mang Komod cilaka. Sedangkeun di tempat sejen nyaeta di tempat sarta peuting harita teh keur wiridan teh ngadadak sarta teh asa nempo aya hiji nagara anu matak pikasieun keur manehna kulantaran eta nagara teh pinuh ku bagong galalede jeung deui loba jalma-jalma anu disiksa, aya anu dijadikeun tatapakan, aya anu dijadikeun jalan, aya anu dijadikeun tihang, aya anu dijadikeun kadaharan eta sakadang bagong. Ngan beuki ngaranjug bae waktu harita sarta ningali anu teu salah nempo aki-aki jeung nini-nini teh nini jeung aki manehna. Aki nini kunaon aya di dieu? Saha anu nyiksa? Aki saha kunaon di aki jeung nini disiksa di ieu nagara? Ieu teh nagara naon? Aki nini, aki nini. Waktosna ka Bujang Seep. Cak urang kantunkeun heula cariosna dukikeun ka dieu kumaha nya kayaan sarta dina waktu harita sanggeus matana ngadadak keur wiridan teh nempo kayaan eta nagara jeung nagara naon? Nah bener atawa ngan saukur bayangan kusabab keur jero-jerona manehna dina musatkeun kakuatan batin wiridan muntang tulung kanu kawasa. Cak urang kantunkeun heula insyaallah kapayuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patopang deui mangga permios.